Para mitra kaum dangu, dina bagian dongeng ka-13 ieu loba kajadian anu janten genjleung ka para wargi di lembur growong. Kitu deui ka manggaha sorangan nu ngarasa aneh pedah kolor teh kapanggih deui. Nya ku kituna kumaha lampah cumaritana nu dimaksudkeun genjleung ka para wargi di growong teh sareng kumaha rupi carios manggaha nu geuning tiasa manggihan deui kana kolorna anu leungit. Mangga urang dangukeun deui wae kalajengan cumarios Munjung Gondoruo dina bagean ka-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, tepang dangu deui sareng Encing Adnan dina gelaran dongeng Sunda Munjung Gondoruo anu nincak kana bagean ka-13. Mangrupi carios fiksi anu direka ku Sim Kuring dina nyaturkeun lampah carios ka masing-masing nami tokohna. Ku kituna hapunten bilih manawi aya kasamian boh dina nami, tempat gelar sareng sajabina. Pamugi ieu dongeng sing janten hiburan ka para mitra kaum dangu sadayana, kadituna sakadar hatur lumayan etang-etang paninengan di mangsa katukang. Mitra kaum dangu, mangga urang kawitan wae ieu dongengna kalawan carios Munjung Gondoruo seri ka-13. Wilujeng ngadangukeun yu Para mitra kaum dangu, di beurang harita nalika manggaha jeung Nyi Santika teh keur ocon guyon di jero imah, maklum da panganten anyar betah keneh di jero kamar sok sanaos jaga teh geus mujeng ka pajeg na mangsa tengari. Ngadadak ti hareup teh aya sora anu ngageroan kana mi manggaha. Paripanto teh ditepakan siganing sora teh memang keur ambek wae sapertos jelema nu bade ngajak riributan. Kanggaha, geura buka. Hayo bukakeun pantona. Kurang ajarnya kalah kang ngeunah wae duduaan di kamar. He Akang, buka ye Rodia. Hayo bukakeun. Mun teu dibuka Rodia bakal peupeuskeun ye kaca jendela Akang. Maksa asup pokona mah Rodia mah ka jero. Hayu bukakeun Akang. Ceuk Rodia para mitra nu geus nepi di bumi manggaha. Hatena bet nyelenget panas, terang salakina aya di jero keur ocon guyon jeung Nyi Santika. Akang, aya saha itu di payun Akang? Geuning siga anu ambek. Ku ngagedor kana lawang panto urang geuning Kang. Ceuk Nyi Santika para mitra nu harita can pati ngeuh yen eta teh sora Rodia. Kela Nyai, cik Akang bade ditempo atuh. Tembalna manggaha lajeng atuh anjeunna ka payun bari enggal mukakeun panto. Hatena teg ngayakinan kana sorana pasti moal salah eta teh sora Rodia. Janten harita panto dibukakeun ku manehna teh ari pek teh ngarangsek we asup Rodia bari diuk kana kursi jero imah manggaha. Oh, pantesnya urang salami ieu janten pamajikan ngora teh teu meunang ka dieu teh. Sok teh alasanana sinalem pamajikan kolot Akang bisi ambek jeung sagala-gala. Sing horeng mengeunahnya manehna mah di jero imah ge ibarat karaton wae. Lomari jati itu, kursi empuk, pajangan pinuh, rohangan lega. Ari urang anu janten pamajikan ngora ukur diberekeun imah anu teu sapira, luar jeung jerona ge kaos kumaha. Sedengkeun kiwari maneh teh nikah jeung si sinden centil nu ngarasa kageulisan kalah kadi merdekakeun ku megatkeun urang jeung masihan cicing di ieu tempat ku maneh teh kurang ajar maneh teh Kanggaha. Kocapna Rodia bari wandana banget nempokeun geheul. Kitu deui manggaha reng ngarasa ampeg munjuk banget ku ambek ningal kana cara Rodia harita.
Ari manehna naonan? Geus sidik pan kamari teh diberekeun surat. Nyata surat talak ti urang. Nah kalau ayeuna ngoncok ka dieu sia teh bari teu sopan ku gorowokan di luar. Era bari nage ku tatangi di dieu. Sangkakeun urang teh kumaha. Beurang kieu kalah nyerocos we sia teh. Prakawis maneh jeung urang Rodiah geus teu aya kakaitan deui atuh. Geus dipegat nya geus. Ulah sieun gelo sia teh ka dieu. Tembal manggaha para mitra. Keul anjeunna teh ningal urut pamajikanana. Nyaeta pamajikan ngorana teh nu datang harita bari nyorocos ku sora nu tarik dugikeun nyieun era ka manggaha. Sabab da tatangga ge pada ngalongok dumereuas di beurang harita aya nu pasea. Teu lami kitu para mitra, Nyi Santika kaluar ti kamarna. Rumasa kaganggu ku aya cara Cerodia anu keur pasea harita. Aya naon sih Kang? Ngerakeun bari nage beurang kieu kalah ka pasea. Oh iya sinan centil teh nu ngarasa geulis anu geus ngarebut salaki urang teh ha? Dugi luas magatkeun talak sacara manehna hungkul. Pantes maneh teh nya dipilih ku Gaha. Sababeungeutna maneh teh memang sarua jeung beungeut runcah sia teh. Ceuk Cerodia harita bari nangtung. Tutunjuk kana hareupanon Nyi Santika. Nanging manggaha lajeng wae ku pogalna nampiling pipi Cerodia. Peda ngarasa teu narima Nyi Santika dikitukeun ku Cerodia para mitra. Plak atuh sada pipi anu ditampiling. Teu pantes maneh teh kitu Rodia. Hayang naon si maneh? Sok ngomong. Asal ulah nyen ribut di maing atuh. Geura sebatkeun. Jeung geuat kaluar ayeuna keneh. Minta naon maneh ha? Oh janten didinya teh geus wani nampiling urang ha? Demi maksana ngalindungan ieu awewe runcah ha? Urang teh butuh nanaon Kang? Ngan anu butuh mah anak maneh ye dina beuteung urang. Anak maneh teh butuh nyaho ka bapana mun kalahir. Manggaha atuh ngajanteng bari reuaseun. Ngadangu Cerodiah nyebatkeun budak anu dikandung janten surti yen sing horeng Cerodiah teh nuju meteng. Manggaha ge janten naros ku ngalelekan sanyatana ka Cerodiah harita para mitra. Maksud maneh teh kumaha ye teh? Maneh keur meteng kitu Rodia? Nya, tapi ayeuna terang bapana jelema telenges. Entong ngarep anak urang teh bakal lahir teras nyaho ka bapana. Heh, ye Kang nya. Maneh kapungkur ngawin urang aya kocap sinalem pamajikan kolot akang teu bisa merekeun katurunan. Kiwari urang dipegat dina kayaan meteng nu hartos ngandung anak maneh. Urang nyaho, da maneh teh hayang boga pisan katurunan lain. Tapi kulantaran maneh teh malah kieu ka urang, geus tong ngarep lah, entong ngarep maneh teh bisa kahareupna nyokot ieu anak ti urangnya. Awas ya teh. Bari lajeng kaluar Cerodiah teh ngingki gue balik. Saja jalan loba jelema anu nempokeun peda carana bari ceurik. Manggaha janten bimbang oge hariwang para mitra. Manahna teh rempan kana kandungan Cerodiah. Dirina ngarasa bingung sabab dihenteu-henteu manehna memang hayang pisan boga katurunan. Katawis pisan anak pertama eta teh. Berarti anak pertama manggaha teh ayana ti Cerodiah para mitra. Nanging teu lami para mitra, Nyi Santika lajeng wae narik leungeun manggaha nu harita teh manggaha bade ngudag ka Cerodiah. Akang geus janji bakal satu satia ka Santi nyalira. Keun wae Rodia balik sorangan entong melang katurunan. Sabab kahareupna ge Santi bakal masihan katurunan keur akang. Ceuk Nyi Santika. Harita kedal carios ka manggaha. Nanging manggaha dina kayaan anu bingung sarebu bingung para mitra. Dina pikiranana aya dua jalmi. Antawis Nyi Santika jeung Cerodiah. Dugikeun harita manggaha milih kalumpat ka jero kamar sorangan bari ceurik balilihan banget ku bingung kana pikiranana harita. Para mitra kaum dangu, nyaturkeun di waktos peuting
antawis di jam 11 peuting. Sora jangkrik anu ngagrik maturan simpena peuting. Reungit nu ngahuing dina ceuli banget ngaganggu kasaban anu masih beunta di jam sakitu. Ditambih angin harita rada ngelekeb sakapeung gelap saleser kadangu oge ditambih babaung anjing anu beuki nyieun keung jeung geuman para mitra. Dicaturkeun harita manggaha nu keur sare peuting. Peda cara pikiranana anu keur teu puguh teh ngajantenkeun kiwari teh anjeunna bisa sare ti kawit sore. Nanging benten sareng Nyi Santika anjeunna mah masih keneh hudang. Dirina nu keur beurang harita nyaho kumaha carana cerodiah anu tutunjuk ka manehna nya janten pikiran. Kaleresan oge dina bareng nasa kamar sareng manggaha nu mana anjeunna mancan peureum panonna ge rurat reret ka pojokan suhunan kamar. Jol weh boga rencana dina hatena kiwari nyaeta bade ngagunakeun elmu nyirit kuntina pikeun ngalapati cerodiah harita. Mugi-mugi Kanggaha sing tibra weh kulemna urang bade ngagunakeun ilmu pangabisa ti nini teh pikeun ngalapati ka si Rodia. Bongan saha da manehna geus ngaganggu ka kaluargi urang kantenan wani tunjuk-tunjuk kitu ka urang. Emangna urang teh dianggap naon, dianggap saha? Kocapna Nyi Santika. Harita bari lalaunan turun tina risbang. Renghakna ngahaja laun supados teu ngagugahkeun ka manggaha anu keur tibra sare para mitra. Nya mitra kaum dangu, singgetna carios harita Nyi Santika lajeng asup ka kamar tukang. Di mana eta kamar teh paranti manggaha mun ngalakukeun pamunjungan. Sanaos kiwari manggaha masih nyumputkeun keneh eta kamar kalean teu masian koncina ka Nyi Santika. Nanging Nyi Santika gaduh serepna nu kungsi dibawana waktos harita bari kabur ku mantun kolor manggaha teh. Kiwari dumeh ngarasa aman, manehna ngabuka eta panto kamar ku ati-ati kalayan kunci serep anu disimpenna. Teu kakantun kolor manggaha oge salajengna teh dibawa deui ku manehna. Oge diteundeun deui dina kandaga panjang parantina. Hampura Akang, dupi kulantaran urang kieu kapaksa kamari kolor Akang teh dibawa ku urang. Tah mangga Akang, kolorna disimpen deui dina tempatna. Akang teu kedah hariwang deui neneangan pikeun salajengna Akang tiasa ngalakukeun pamunjungan Akang. Ceuk Nyi Santika para mitra. Harita kuneundeunkeun kolor manggaha kana tempat nu dilajeng manehna teh diuk bari geus siap bade ngatek pangabisa elmu nyirit kuntina anu geus dikengingkeun ti Nimarsiti. Nya para mitra kaum dangu, teu lami kitu anjeunna lajeng wae mendeko. Biwirna teh kemat-kemat ngocap jampe pamake. Dugi harita jampe nyalse dikocapna ngadadak aya kunti anu nyakikik seuri. Bukna teh panjang ngarumbay, beungeutna pikageueuman, bari biwirna mencong. Nu kahartos memang harita si kunti teh ngahaja diceluk ku Nyi Santika. Sabab kaahengan ilmu nyirit kunti bisa ngundang kehadiran kunti keur nonohan parentah manehna. Nya si kunti teh atuh nyakikik seuri bari pikageueuman jeung keung pisan saha wae nu ngadangu kana eta seurina kunti. Hei Kunti, geura datangan ku maneh si Rodiah ayeuna keneh. Geura alapati ku maneh sacara maneh hayangna. Jeung mun geus anggeus tugas maneh teh, geura balik maneh ka asal maneh. Kocap Nyi Santika nu harita ngongkon enggal ka jurig kunti pikeun ngadatangan si Rodiah ngara bisa diala nyawana para mitra. Numawi dendem tika pungkurna
Waktos masih keneh janten binalem, anjeunna hayang pisan saleresna ngalapati Cirodiah. Nya nanging nembe kiwari we kaparengan pedah geus boga ilmu nyirit Kunti nu diajarkeun ku Nimarsiti. Nya dina harita oge kaayaan Cirodiah memang nuju sare para mitra. Anjeunna di imah memang sare sorangan. Ngadadak jandela teh obyag. Angin gede asup ka jero kamar. Dugikeun nembag kana sadaya barang anu aya di kamar manehna. Kulambu jeung hordeng kaiabkeun ku angin harita. Barang-barang paburantak teu puguh. Dugi ngahudangkeun sare manehna. Nya manehna bingung jeung ngadadak sieun oge geeuman. Ari ieu teh kunaon? Ngadadak angin kalahka asup ka kamar, aduh nyen keung wae. Kocapna Cirodiah. Bari maksakeun maneh sarajan keung nutup jandela kamarna. Nanging teu lami. Ngajorelat asup si juri Kunti teh bari seuri. Ku anehna harita Cirodiah gugulesehan si ganing dicekek beheungna wae para mitra. Dugi teu lami beuteungna ngadadak betus bari pecah jeroan rahimna. Nu panginten hal nu kitu teh keur dialapati ku cara harita ku si Kunti. Para mitra kaum dangu, di waktos isuk antawis jam 10 majeng kabeurang, wargi sejen kalebet wargi di Gorowong teh geger ku ayana kajadian Cirodiah anu ngantunkeun kalawan cara anu teu wajar. Dume beja jeung wartana Cirodiah ngantunkeun saprakna geus ngoncog ka manggaha. Dugikeun nyata kajadian harita para wargi utamina di lembur Growong. Nu kamari geus ngarasa tingtrim, kiwari kudu deui kasieun. Barinya sami lembur sejena oge, sami ayana sapertos wargi di lembur Growong. Mang Wawan harita keur gunem catur jeung Mbah Ajo oge nyimurni ngobrolkeun saperkawis nasib Cirodiah anu maot waktos peuting. Janten deui ngakaitkeun kacurigaanana ka manggaha para mitra. Ceuk Mang Eman mah bah, kamarina teh Cirodiah teh ngadodag ka bumina manggaha. Nya pasea saurna mah alatan manggaha teh megatkeun manehna. Ya upami kitu asa kumaha nyawan, janten abah asa beuki curiga wae ka siga teh atuh. Sami murni ge bah, janten sieun ayeuna mah bade turas taros saliwatan ka manggaha teh. Panginten leres kitunya manehna teh munjung jeung bisa jadi Cirodiah ge janten wadalna sugan. Geus jempe heula mur, tong wakaloba omong nah. Nu mawi moal diantep tidanget ieu mah, akang pasti cobi bade ngajak ka pawakil jari bade ka ditutuh ka cangkok weh nimuan ka Bah Arom deui naroskeun perkawis ieu ah. Ceuk Mang Wawan para mitra. Singgetna mah boga pikiran anu bade ngajak ka wakil jari keur nepungan ka Bah Arom dina perkawis naroskeun perkawis nu pisan di alaman ku jeunat Cirodiah. Nyaeta mantan pamajikan ngora manggaha nu dipegat alatan manggaha milih kawin ka Nyi Santika. Kitu deui para mitra, saliwat heula urang kocapkeun manggaha nu ayeuna anjeunna ge keur kabingungan sorangan. Asa ku teu percaya tapi da puguh nyata. Ngeunaan Cirodiah maotna teu wajar komo bari mantun kandungan nu diharepkeun kaayaanana ku manggaha. Sabab dina hatena manggaha aya rencana nu bade nepungan deui ka Cirodiah dumeh kamari manggaha terang ti Cirodiah anjeunna keur meteng teh. Akang teu ngertos kusaha Rodiah teh pati ku teu wajar kitu nyi. Ceuk manggaha kiwari nuju ngobrol jeung Nyi Santika.
Kedal balaka rasa ngalayadna nu ngiring bela sungkawa bari ku boga rasa taroseuneun. Nya teuing Kang. Nanging kunaon akang kalaka janten mikiran manehna pan akang geus janji ka Santi. Bade ka Santi sorangan dedehnya ahna oge keur naon atuh mikiran Rodia. Sanes berat ku Rodia nanyi. Nanging katurunan akang eta nungin beratna. Sabab mun akang bade balaka kapungkur ieu mah akang geus janji. Mun anjeunna bisa merekeun akang katurunan, setengah pakaya akang bakal dipasihkeun ka manehna salagi keur tabungahan getih katurunan akang sorangan. Janten akang teh ngarepkeun katurunan ti Santi kitu. Sanes kitu nyai tong salah sangki heula. Tang tos diarepkeun pisan. Nanging ieu teh akang nuju bingung teu puguh we duka kunaon ieu. Rodia geuning bisa maot kalayan teu wajar. Hari akang teh sieun bakal loba jelema anu curiga ka akang. Yen pasti jelema mah loba engkena teh nu nyangki bahwasana Rodia teh maotna teh ku akang. Sabab kamari akang pasea pan jeung manehna oge loba saksi loba tatanggi anu nyahoeun. Tembal manggaha para mitra. Bari salaresna nuju bingung. Hatena teh melang. Jeung sami tataros pinuh dina pikiranana. Naha mungkin aya kakaitanana jeung pamunjunganana harita. Kukituna manggaha lajeng wae emut kadinya teh rikat nyanda kunci ka kamar khususna. Anjeunna bade mastikeun kana tempat paranti kolor anjeunna diteundeun. Nya singgetna barang harita dipastikeun kana tempatna, leres wae atuh kolor teh aya para mitra. Anjeunna kiwari beuki bingung wae. Pinuh tanda taros nu beuki nyieun kabingung dina pikiranana. Aneh, nah ieu kolor aya deui di ieu tempat. Nah aya nalem kitunya anu ka dieu. Ah, da teu mungkin. Panto da digembok. Dikunci rapet ku urang. Malian kuncina oge aya di urang sorangan. Nu beuki bingung, urang teu ngarasa da ngalapati si Rodiah keur tumbal. Kumaha ieu teh? Janten bingung. Moal nya kolor da balik sorangan mun teu aya nu nganterkeun atuh. Ceuk manggaha para mitra. Kocapna nu cobi nalungtik sabisa-bisa pikirna. Barang harita nuju mikiran kitu anjeunna teh emut. Degueh kana hasil anjeunna anu tataros kabah arom teh. Oh nya ceuk kamari bah arom anu dicangkop pamajikan teh bakalna pamprok deui. Nanging dugi ku ayana ieu kolor urang can amprok jeung sinalem. Nanging urang emut ceuk bah arom kedani tenan kana tanda lahir sinalem. Naha mungkin ieu teh Nyi Santika teh sinalem. Ah, teu puguh ieu. Sabab bisa janten oge nya da sabab ieu teh ti saprakna kawin jeung manehna pantes mun sare bareng teh manehna embung dibuligir sadaya panganggena teh embungeun. Aya naon ieu teh? Cobi lah bade dipastikeun ayeuna mah. Hek dipastikeun wae kana tanda lahirna dina cangkengna sarua teu jeung anu dibogaan ku nalem. Ih neng nong para mitra. Dongengna kabujang neng nong ieu teh. Nu pasti bakal diteraskeun dina bagian ka-14. Antosan dugi waktosna nya para mitra, sim kuring jeung Adnan nyuhun dihapunten tina samudaya deng kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.